Selamat menonton film Haji Koret. Sudah kayak haji. Ki kernaon? Iya keur kieu we haji mah keur ngilikan eme ya teh haji teh maparokan eme. Maksudnya rek hayang teh cenah rek kurban cenah Bu Haji. Oh, aduh syukur aya kurban da haji teh katelah haji kok banana. Ya aku teh kurban teh haji teh. Heeh. Pasti mana bieu cep? Biasa we ai pengangguran maning ulin nyata budak gidig teu pararugu ieu teh. Ding main nama lo banding emang sabar sikit teh kurbana. Ya alhamdulillah hari haji mah nyaeta ieu masalah ku imun mah da ieu teh. Lamun puguh haji teh ieu me teh nya ari muning mah da haji teh lepare beulai kudu kurban ku kebo mah kitu ah ieu we tah ku eme gitu da Bu Haji can geuninganan hayang kurban can teh meureun kitu. Oh syukur atuh aya kahayang mah kurban mah didukung pokona mah. Didukung komo masyarakat ayeuna maning saeutik wae nu kurban teh. Mending keneh ku haji ana mah atuh turun tangan haji ayeuna. Meureun ke uing ka bagian ping-pingna meureunnan teh haji kurban mah. Ke oge pokona mah kewe dina waktu ke haji kurbannya. Uline ka imah haji. Siap ai ulin mah. Uline ka imah haji kitu. Ai iraha teh kurban teh. Ke tanggal 10 berapa akur ayeuna kurban haji. Semua meureun sakararane sia mereka. Ji atuh teu lah erek balik heula urang mah. Ke kadewe poho bejaan ke mah lamun naik kurban mah. Heeh. Oh, ayo Haji. Oh, ayo. Dewek ieu teh ari Bu Haji hayang kurban dek adanya kurban teh geuning mah teh reka. Sabaraha mun dijual mah ya kunek yang ieu mah ieu. Deka sarupa-rupa wagah hayang kurban sagarupa nini teh reka. Ke mah meureunan sugan. Ting kumaha kumaha jadina we masalah memang. Ras puguh mun aya kitu ah. Wah, sacup laki-laki loba kutuk ieu. Balatak. Ih, aing ah. Wah, beraku itu. Tatah ieu mah gede euy murupan segala. Wah, sia. Nah isia kenaon keur nyari si kutu ieu kutu si ucu baladag ieu. Hayang eueuh kutuan mah gunulan kroks nah herang. Oh, krok coba cup. Sia teh Nah, urujit ieu aing mah. Hayang eueuh kutuan mah banyur sia teh ucup kudecis coba da kutuna. Erek cup. Atuh merenjeng dewekna modal iku decis mah. Oh, cup ari maneh yatim. Heuh, yatim. Paingan ai kitu mah tuh loba kutuan meureun teu kaurus samanya. Heuh, nya. Deka. Ingin gunulan kalinya sia teh coba. Puas bitang sama loba kutuan. Lain banga ieu mah kutu teh euy. Mana pi euy? Biasa we tas ulin. Ieu teh aya haji nya teh keur nempuan eme. Nah haji ek naon mah kena mek dijual naon haji. Omong nama cenah haji teh. Pan enak teh lebaran haji, kurban cenah. Omong nama da loba mena teh ning banana teh. Omong nama kurban kitu. Gitu nyaritakeun teh. Lain euy, luhung dek ka haji make erek kurban. Lain eta kludeung itu kurban. Cing bener eta cep. Haji teh bener erek kurban eta teh. Oh bener. Omong nama cenah kurban teh sapi 4 cenah. Me 5 ayam weh cenah. Omong nama kurban teh. Bener ieu teh dek satu pati percaya dek haji kudu daekeun kurban mah. Tapi dah heueuh. Sia eta nanya teh sing balik. Coba eta. Iya kutuna gede. Itu ngajak gelut ya mah. Wah, atuh sing balik oge atuh kumaha ieu Nah ieu tuh kan kieu-kieu teuing aing ngecup. Tunggu. Gua tuh mah ieu dia ka ditu ulin. Ka mana? Biasa. Ka mana sengaja dog jeung aing di dieu. Ek disiaran ka dieu. Nah, ini eta teh bener kitu haji teh euy. Asa kurang percaya deh kah haji ada kurbannya. Udah panai nama meureun bulan haji menyaing aku haji ai kurban henteu. Oh, gitu teh mah. Da loba banana oge. Da aya haji mah geus wajib kurban oge. Da bana di dieu di bang motong me 3 siki mah moal karasaeun. Nya kira kowe kudu nyaah we. Nah, atuh aik bener mah deka haji urang deketan supaya
mere dagingna ke urang daging kurbana. Heeh. Bener. Heeh. Nyape. Heeh. Pirago teh ingat ka urang, Gitu. kudu nyahat teh urang teh. Heeh. Ah, eleh siapa? Sia. Sa. Aing menang deui. Sia. Lo siapa bolot tuh bisa? Kos aing atuh pisaan. buruan, Atuh ku hayang modal lah. Yaki. Masing arek Yaki. Kemana? Yaki heula sakedeung. Ki, ku bos ya mah. Aing teh amun ka. Tuh jadi Aleh teh, rek init gitu. asa aja teu hayang aing ki ah. Sia mah aing hayang ki heula buru ah. Aing eta Oke. kan. Sia eleh. Gimana itu wayah kieu ngan usaha we deuleukeun aing pakaian geus rapi tempokeun ari mon hayuh nenengan bana jam sakieu teh Pantas usaha wajo melan anak jeung pamajikan ke bangsa kieu tuh ribu nah kabina-bina teuing usaha teh itu geus sore jo lain kabina-bina teuing panjo itu teh anak batur pamajikan teh kudu diparaban jo teu cukup ku ditumpakan teh pamajikan teh kudu diparaban di pakaian jo memang da kudu ditumpakan kudu diparabanna kabina-bina teuing itu geus sore itu geus jam 5 itu geus jam 5 nah, cari dunya we hayo lieur aing ngemikiran anak kos haji kumaha dewek we atuh pamajikan-majikan dewek nu diparaban ge wah ajo teu boga me we tumpakan ajo mah ayo ngek balik. Nya cek aing deh, aing nu pinter mah kieu goblok. Ngusan ah. Oh itu. Ngusan ah. Aing alehan wae ah. Mung ah. Ngusan ah. Gitu sia mah atuh rame dewek kah. Mung ah ngusan aing ah. Atuh pencetan aing atuh kitu mah. Pencetan. Manya titah gancet. Goblok pencetan. Ah. Boro aing mah titah hayang gancet ah. Kieu. Pencetan. Sia mah teu balik titah ngarannya dan susu ah. Nah, geus ah. Pencetan. Mung semen ah. Pencetan. Naon aya teh? Pencetan. Sing balik atuh ngomong aing ngomong teh. Oh kieu. Pencet. Dewek heula. Buru. Dewek eleh. Oh si badu pandewek anu menang teh. Iya tit dipencetan sia mah. Oh pansia anu eleh sok aneh. Lieur sugan. Ngadaang ubar. Sate lieur mah. Hehe tai muning pokokkeun tah. Siamannya ningangan ke aing orek mencetan ngawadul deh. Pansia kan sia teh kieu ye. Kieu. Dewek kieu berarti kitu tah. Sia teh medok. Aing nu Apa pencetan. ngesan eta mah? Oh bak sia mencetan dek atuh aing mung ditako mah. Ah, terbalik ah jeung maneh mah ngawangkung di maneh mah. Oh, itu. Atuh hayang pencetan heula aing ah. Pencetan teh? Pencetan ah. Buru aing mencetan. Ah. Aing mencetan sia mah ah. Buru bog ah. Goblok teh. Tadi ningangan ka di ayeuna hayang dipencetan goblok. Buru ah. Ngerasa dek. Dong nek ke goblok ka dieu. Aing euy. Alah genah. Atuh mari dipoles kehen. Aduh, alah genah. Aja. Iya delek ketek aing. Samanya anjing. Delek ketek sia sok pedos ya. Inggas goblok aing yang ngompo. Inggas aing ah. Ah goblok aing mah. Yang ngompo aing mah. Sok head ah. Oh itu aing ah. Aing udah sana aing ngompo ah. Bisa wae goblok kita di sia. Mabur sia ku aing delek ketek mah. Buka aing ada. sugan teh dewek kumpul ribuna aya nu leuwih ribu jam sakieu coy masih keneh gawe nenengan bana dewek kah santai nenengan bana teh Ajo. Di mana euy? ulin ji aya jelema senang mah aju ka nyaho ngajedog we di imah Lain eureun heula aji aya pe wangkongeun ye. Nyaho teh haji rek naon ayeuna haji. nyaho ji
paling gerek nyaritakeun bana di dinya mah moal ti jauh ti bana anu kitu patut mah da geus piling di dieu mah geus moal bisa diwadulan ji masalah paling ge haji mah bana jeung kaleungitan eta ti baheula oge geus moal kapalingan di dieu mah semua kabohongan ku haji mah lain haji yang paling urusan kitu geus masalah kitu mah geus puguh haji teh erek kurban haji teh kurban nu kieu mah kurban ayeuna panai krayagung kurban ya da geus piling aing mah nyamungkeun bana haji mah lieur huluna ge urang mah ogah ji rek balik we ngomongkeun bana mah geus waktu ngomongkeun bana wae mah ini we lah kamari ge geus erek tadina mah erek muning tadina mah ngan dipikir ku haji kitu nya wajo geus we teh aya doma tuh me kita lin doma anu geus dipaparokeun di batur tadi teh tas diilikan ku haji teh sabodo teuing haji naon urusanana jeung uwing ji rek doma ke rek muning rek sapi naon urusanana make bebeja ka dewek teu hayang teh ngabandungan lagi ngan bana anu bejakeun teh nah dek wajo mah teu ngadukung ka dewek teh kerek kurban dewek teh tilu itu teh di me ngadukung ka dewek teh lain teh ngadukung ji di dieu mah ngadukung wae najang naon mah belasok dicaritakeun ka batur najang naon sok bae eta mah erek sapi erek kurban mah alus pergi haji mah dawing mah teu boga meureun haji mah sagala aya ngan ulah ria ji make kudu dibeja-beja ka batur sagala kitu mah moal ditarima ji moal cenah contona kieu ji hayeuna sanajan naon sanajan haji erek kurban aya diomong-omongkeun ka batur mah ria ngaranna contona mah me jeung muning eta moal ditarima ji moal haji teh kudu sadar ji moal ditarima tah tungtung na teh kitu engke teh muning eueuh sapi eueuh me eueuh dari ya teh ya ayeuna haji geus eueuh anyar ganjaranna geus semua meunang ji semua ari kitu mah kaceramah ka dewek da aing ngarti aing oge geus aing mah syukur ari haji ngerti mah omongan uing lieur aing mah rek mantog urusan haji mah do rek aya tuek mantog mah ceramah we ge hayo ka aing dipikir-pikir euy bagi kapikir wajo teh ngabejaan teh heueuh ari kitu teh mah aing teh meureun ke teh muning eueuh aing teh me eueuh jadi aing rugi 2 kali karena kitu carana mah ganjaran teu boga aing bana bea atuh kudu kumaha aing jeung keputusan ye euy haji mending kieu ayeuna mah geus ku hayam 2 sawada sakwa getihan nyaah bana beak naon Adam ku hayam mohon Pak Haji ku hayam yang bener aja oke nya euy hayam mah meureun mau pati gede teuing jigana teh haji euy hayam meureun Oh syukur geuning ji aya di dieu keur ngadaun aya da teu ka mamana teu liar keureuh haji teu bogonya teh teh lah tuh ka dieu tadi dieu kala oh siap ji lain ji panitia urang ti pengurus DKM aya obrolkeun teh ji saeutik di ustad ieu teh keamanahan nyata nyopot barang nyata haji non kurban nya itu teh mah da meureunan isukan bareng kurban teh meureun nya di mana atuh ji mena kurang yang dicopot ayeuna da meureun isukan kugu aing geus aya mah tinggal ngeuncit urang teh jeung ustad teh di ditu teh di ditu di pipir kanang tadi dinya tadi kanang coba jong coba rek dibawa mah mana itu euy kanang meh teh aing da aya oge kanang hayam aing bari hayam Ji, naon di mana ieu teh me teh? Geuning kanangna oge aing mah aya oge kanang hayam ieu mah Ji. di dinya dari kanangan di dinya. Eta pan eta. Dek ka malolongo ieu teh panto teh. Sugan leupas dek ka. Lain Ji itu sebenarnya kurban teh hayam atau eme itu dari makanan hayam bari hayam oge kumaha ieu teh? Atuh kumaha dek atunya dek ka? Ning lepas. Aing mah haji mah teu cereug aing mah kumaha meureun teh urang era meureun ku ustad. Kitu mah balik we. Kewe deui we lah obrolkeun jeung ustad haji.
Nah itu ke mana anak hayam, nah itu ayo ngerakeun hayam teh mereka ampun. Nah sanu ngalepaskeun ieu teh Deka. Deka. Aing sugan gelo haji manya eta. Kurban oge tika loba alasan kitu kieu ayeuna hayam aing mah. Saking jelema haji koret dasar dijeun alasan we sagala bidang nanon oge ka kurban-kurban.